Jepang. Definisi komputer. Komputer nyaeta alat elektronik anu bisa dipake pikeun ngolah data saluyu jeung prosedur anu dirumuskeun saacana sehingga menghasilkan informasi anu berguna pikeun pamakena. Definisi komputer nyaeta perangkat elektronik anu diwangun ku sababaraha jenis komponen anu saling ngahubungkeun pikeun ngawangun sistem kerja. Sistem dina komputer bisa ngalaksanakeun secara otomatis dumasar kana program anu dipesan supados bisa menghasilkan informasi dumasar kana data sareng program anu aya. Wangunan definisi komputer numutkeun para ahli. Nu kahiji nyaeta numutkeun Robert H. Gleason. Komputer nyaeta alat elektronik anu bisa ngalakukeun sababaraha tugas. Nyaeta narima input, ngolah input numutkeun petunjuk anu dipasihkeun, nyimpen parentah hasil pemrosesana, jeung nyadiakeun output dina bentuk informasi. Nu kadua numutkeun PC Master. Definisi komputer nyaeta mesin ngitung elektronik anu gancang, jeung bisa narima informasi input digital, terus ngolahna sesuai jeung program anu disimpen dina memorina, tuluy ngahasilkeun kaluaran dina bentuk informasi. Fungsi komputer. Fungsi komputer nu mimiti nyaeta input data. Komputer bisa narima informasi atawa data tina sumber sejen. Data anu ditarima ngaliwatan kagiatan dina keyboard, mouse, tina komputer sejen atawa alat sejena. Nu kadua, ngolah data. Salah sahiji fungsi utama komputer nyaeta pikeun ngolah data sehingga menghasilkan kaluaran anu dina bentuk informasi. Umumna data anu diolah dina komputer nyaeta dina teks, gambar, audio, video, grafik, jeung sajabana. Nu katilu, output data. Menghasilkan output atau informasi lewat pemrosesan pengolahan data. Informasi ieu bisa dipidangkeun lewat monitor, printer, jeung speaker. Nu kaopat, penyimpanan data. Komputer oge boga fungsi pikeun tempat nyimpen data. Jadi bisa babari di teangan, jang dipake deui. Data ieu bisa disimpen dina memori internal komputer atawa memori eksternal. Fungsi nu kalima nyaeta data gerak. Fungsi sejen komputer nyaeta mindahkeun data tina hiji komputer ka komputer sejena atawa sababaraha alat output anu sejena. Komputer diwangun ku tilu unsur utama, di antaranya nu kahiji hardware anu diwangun ku prosesor, RAM, hard drive, motherboard, jeung CPU. Nu kadua nyaeta software. Nyaeta sistem operasi jeung sababaraha aplikasi anu kaasup kana perangkat keras jeung pagawean nungutkeun pamarentah ti pamakena. Pamake komputer atawa disebut brainware nyaeta pamake komputer atawa operator. Wangunan hardware numutkeun para ahli. Nu kahiji numutkeun Ali Zaki. Nyaeta bagian fisik tina komputer, kaasup kana sirkuit digital dina alat komputer. Nu kadua numutkeun Joko Untoro. Definisi perangkat keras atawa hardware nyaeta alat fisik dina bentuk komputer jeung kabeh penyokongna. Secara umum, aya 4 fungsi utama hardware, di antaranya
Hiji, narima input hardware nu boga fungsi khusus. Pikeun nampi input pamakena. Inputna tuluy bakal diolah jadi informasi anyar. Nu kadua, nyaeta ngolah data atau informasi saenggeus narima input. Sababaraha hardware boga fungsi khusus pikeun ngolah input kana informasi anyar, nyadiakeun output saacan diolah. Hardware bakal mere kaluaran ka user, unggal output nu ditinggal ka user bakal ditayangkeun ngalewatan hardware khusus. Nu kaopat, nyimpen data atawa informasi output. Anu dihasilkeun ku komputer bisa disimpen dina alat panyimpenan sekunder dina komputer. Hardware pikeun nyimpen data henteu ngan ukur dipasang di jero komputer, tapi aya oge hardware anu dipasang di luar. Jenis-jenis hardware dumasar kana fungsina. Nu kahiji nyaeta perangkat input atanapi input device. Komputer keyboard, komputer alat input atanapi input device nyaeta hardware anu fungsina pikeun ngasupkeun data atawa informasi kana komputer. Data atau informasi bisa dina bentuk gambar, teks, video, jeung audio. Sababaraha contoh pikeun input device diantarana nu kahiji nyaeta keyboard, mouse, mikrofon, webcam, jeung sajabana. Nu kadua, perangkat pemrosesan atau proses device. PGA komputer. Proses device nyata alat komputer anu fungsina pikeun ngolah atawa ngaproses sababaraha data jeung informasi anu diasupkeun kana komputer. Proses device oge bisa disebut otak komputer, sabab bisa ngolah informasi anu diasupkeun kana komputer. Sababaraha contoh di PC proses nyaeta CPU atau Central Processing Unit, PGA, Video Graphic Adapter, RAM, Random Access Memory. Nu kaopat, power supply. 3. Perangkat output atanapi output device. Printer komputer output device nyaeta perangkat dina komputer anu fungsina pikeun nampung jeung ngahasilkeun data dina komputer anu dikaluarkeun ngaliwatan perangkat sejen anu nyambung kana komputer. Contohna, informasi atawa data anu dikaluarkeun dina bentuk gambar, teks, video, jeung audio. Sababaraha hardware pikeun output device diantarana monitor komputer, proyektor, printer, jeung sajabana. Nu kaopat, perangkat penyimpanan atanapi storage unit. Hard disk komputer. Perangkat penyimpanan nyaeta hardware anu bisa nyimpen informasi jeung data dina jero jeung luar komputer. Salah sahiji contoh storage unit nyaeta hard disk anu fungsina pikeun alat panyimpenan data dina komputer. Nu kalima, perangkat tambahan atau peripheral. Di antarana modem internet. Peripheral nyaeta hardware anu fungsina pikeun ngabantu komputer dina ngajalankeun parentah ti pamake. Modem nyaeta contoh alat tambahan dina komputer anu fungsina pikeun nyambungkeun alat komputer kana jaringan internet.